harapan Amberku bakal mampu ngukuran ajen pangarti ilmu silat anu jadi lawan. Anu saterusna Saraswati bisa dilumpuhkeun. Sedengkeun Amberku si Mandau Maut jadi kaget sabab dadana anu kabeunangan ku panarajangna lawan beterasakeun dadana kakabus ku hawa anu nyacep tiis. Serog Amberku kawangun di pasangan. Ki Ardita anu ngabandungan kana lumangsuna kajadian harita ngupatina jero hatena. Teu sangka kamampuan ilmu silatna Saraswati teh. Teu celah hebat geuningan. Gerakanana leuwih cepet tibatan gerakan si Amberku. Nandakeun ilmu pangencing badanna geus leuwih kalati. Mudah-mudahan Saraswati mampu ngungkulan anu jadi lawan. Sababun Saraswati anu kasoren eleh jajaten teh. Nasi anu bakat hadapan ku aing ge. Duka kumaha? Ki Ardita miharap Saraswati aya di pihak anu unggul. Ningali Amberku geus ngawangun di pasangan pikeun neruskeun tarungna. Saraswati seuleutik bari nyarita. Ngahaja mapanas anu jadi lawan sangkan tambah bedah amarahna. Teteh lah jago-jago anu jadi usuk esangna kidul ireng teh. Ngasalukeun bisa nyarita wungkul geuningan. Sabab kamampuan diri mah barat henteu bisa diandalkeun geuningan. Asa henteu pantes mun andika ngasalukeun boga julukan wungkul si Mandau Maut Amberku. Mereka adalah nyarita ka mana kana maneh Saraswati. Mereka sakena berkuk mau make kudu eleh jajaten ku awewe. Awas itu tuna mereka si berkuk kudu eleh jajaten ku maneh. Bisa tengah sokun mereka sakena mereka sakena. Mun memang bener kitu sok buktikeun Amberku. Kakrukeun sakabeh kemampuan Andika. Gunakeun jurus-jurus anu leuwih ampuh Amberku. Setan. Mereka segera. Awas ya. Ya. Jorela cilung Amberku maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Ora kaya Saraswati ge embung kapalingan gerak anu jadi lawan. Datangna panarajang lawan harita aya nu disingkahan jeung anu ditakis ku Saraswati. Sabuk hiuk kacilung plos. Sabuk hiuk hilut plos. Hiuk bubuk wow kang. Daligdeug. 2 kali bantrok pakara ngadaligdeug di bae kadorong mundur ka tukang Amberku dina waktu harita. Samemeh anu jadi lawan mancukeun tangtunganana. Harita Saraswati ngakentak luncap nyusut tepus ku panarajang susulan. Dina kayaan keur ngadaligdeug tacan mancukeun tangtunganana geus datang panarajang susulan. Pugu we Amberku jadi ngaraju kaget. Masih kene untung bisa nakis pedog lawan. Hidup kang! Ukur gese waktu sababaraha detik ti sanggeusna bantrokna pakara. Harita Saraswati ngasukeun tajongan suku katuhuna. Ngahantem kana lebah tiga burung lawan tur geus henteu bisa disingkali ku Amberku. Ngajadikeun Amberku kabangkil mundur ka tukang. Hiup cedak. Haedan maleukeuskeunna. Maleukeuskeun. Amberku si Mandau Maut kagarudina hangka nyeri. Bangkieun. Dina kayan anu jadi lawan keur ngabangkieun harita Saraswati nyusul tepus ku panarajang susulan. Amberku geus teu bisa nyingkahan di panarajang lawan. Sabetan bedog geus teu bisa disingkahan deui ku Amberku. Nyabet kana lebah pigelang leungeunna ngacadikeun leungeun ka tu Amberku samet pigeulangna sapak buntung. Cerak hiup. Plak. Cerak. Maleukeuskeunna berwek jenglen. Amberku si Mandau Maut keur tarik nahan ka nyeri. Leungeun katuhuna buntung samet pigeulangna. Bangkieun.
salontot dari deg dina kayaan bari semengir nahan ka nyeri leungeun kenca ambarkuknya kelan leungeun katuhuna anu pigeulangna buntung cerak cilung Saraswati ngacura puncak terus kasupkeun bedogna kana sarangkana. Saterusna Saraswati nyokot Mandawu senjata andal ambarkuk anu ngakoreh dina tanah. Ningali kana eta kajadian manggali nepikeun ka Malohok Benggong otasi beuteut. Diwirna nepikeun ka calangap meh teu percaya kana kayaan anu karandapan ku ambarkuk si Mandawu mau. Dina kayaan semengir nahan ka nyeri bae leungeun kenca nyekelan leungeun katuhuna anu puntung sama pigeulang. Harita ambarkuk geus henteu wanian deui neruskeun tarungna. Ambarkuk geus sentar pacampur jeung kaget. Saraswati mancu dina tangtunganana bari nyekelan senjata Mandawu bogana ambarkuk. Terus nyarita ditujukeun ka ambarkuk. Kuring masih kena boga tinimbangan ambarkuk. Nah saukur ngabuntungan dengan Katu Andika. Padahal mun kuring niat deleka sigana moal make kudu hese pikeun dasar diri anceun. Ieu senjata Mandawu Andika geus dirampas ku kuring. Dina kayaan dengan Katu buntung sama pigeulang. Butuh waktu anu lila pikeun Andika kudu ngalatih deui diri ambarkuk. Mun hayang bisa ngagunakeun di ilmu silat. Coba rek kumaha ayeuna sikap Andika ha? Ambarkuk si Mandawu mau tacan bisa nyarita. Kalaka terus ngaret ka tempat manggali anu keur merhatikeun kelebah manehna. Manggali surti kana reta ambarkuk, harita ngakajeng luncat terus mulu nyamperkeun kelebah ambarkuk. Ningali aya manggali anu datang nyamperkeun ka ambarkuk. Harita Saraswati terus nyarita ka manggali. Kancang bawa balik kah si ambarkuk teh. Tapi tarik heula ku Andika gali. Nah masih kene untupan pikeun teruskeun ieu tarung. Mun masih kene untupan, ulang teruskeun deui jeung jajaten teh. Manggali ngadeuketan ka ambarkuk bae terus ngomong lalaguna. Iha. Jadi kan cilaka ieu mah. Cilaka jeung barkuk. Hai, Manggali sungguh tidak menyangka bakal ke kejadianana. Ini kenyataan anu mah henteu bisa dipercaya ini. Aduh, harapan Manggali mah sugan teh jang barkuk anu bakal unggul. Aduh. Jadi ari kumaha mun kaayana geus kieu ieu? Masih kena dipaju atau kumaha teh barkuk? Meureun esekeuna. Rek dipaju kumaha tarungna nyeri. Dengan katuh buntung Manggali. Semua bisa ngewewekeun deui eta mah. Ulang balik we Manggali da percuma meuleukeuskeun oge meuleukeun. Ya ari Manggali mah menjadikan kumaha jang barkuk we eta mah senajan untuk pulang ke Banjargulung itu terlalu jauh tapi jadi masalah. Itu getinya tidak eureun eta mah jang barkuknya. Lain kalau kamu wahai atuh Manggali. Pulang balik ke kuat jeung nyanyautan loh. Manggali netep ka Saraswati dibarengan ku hate anu kekategan. Inggih Saraswati ngalakukeun tindakan ka manehna. Harita terus nyarita. Jadi begini ya Nyimas Saraswati, sudah ditarek ambarkuk sama saya Manggali Surali Sidago gratisnya. Apakah mau dilanjutkan izin jajatannya? Katanya menjadikan sudah tidak tutupan lagi Saraswati ya. Jadi nama rek pamitan pulang saya dengan dia begitu. Tadi Manggali mah janganlah di apa-apakah gitu ya. Sebab menjadikan hanya memilu Nyimas gitu ya. Beneran aslinya hanya memilu saja gitu. Dia sentil loba carita. Gancang anjakan ini pun gitu mah. Gancang kalau ini atas ambarkuk kali. Di mana geus datang ka Banjargulung bejakeun kuring Saraswati pamajikan Sirawing geus ngalakukeun tindakan bae hukuman ki si ambarkuk. Bejakeun kudinya. Ya nanti akan ditepikkan sama Manggali Surali Sidago Kritis Nyimas. Akan tetapi dengan kejadian ini ya harus menjadikan suatu perhatian bagi Nyimas Saraswatinya gitu. Maksudnya
jadi perhatian kumaha gali? Iya, Pangarsa anu agung Kibiut Ireng pasti akan menjadikan kaduhung kahudang amarahnya begitu. Sabab Nyima sudah wawanyanan mere hukuman ka Ambarkuk mengadu hati sama saja itu teh dengan menyieun masalah gitu ya. Dengan Kibiut Ireng yang membalukarkan pasti Kibiut Ireng itu mengudu-gudu gitu bernafsunya. Ya, jadi begitulah Saraswati. Kuring henteu sieun ku Kibiut Ireng dari Surali. Mana engke dina waktuna kuring jeung Kang Rawing bakal ngahajat datang ka Banjargulung pikeun balitungan jeung Kibiut Ireng. Geus teu kudu lebat carita gancang ajakan ini ci Ambarkuk. Iya. Siap Nyimas. Menjadikan pamitan ye hayu tuh jangan Ambarkuk. Urang pulang ke Banjargulung dengan hati yang sangat menggencang. Ayo, pulang dulu Nyimas. Berangkat. Mangkali rada atau rada ngaleng ngagodeng Ambarkuk anu lempangna Jumarijeng. Sanesna manggali jeung Ambarkuk arindi harita Ki Ardita datang nyampeurkeun ka Saraswati. Barang geus deukeut Ki Ardita langsung ngarengkukeun badana ka hareup tanah hormat. Bari teu lila terus nyarita. Kula henteu kinten nganuhunkeunana ka Saila Nyimas Saraswati. Anu tos kersa ngabantos ka diri kula Nyimas. Upami henteu kabujeng aya Saila Nyimas mah. Kula tiasa janten bakal cilaka. Ukituna kula ngaturkeun nuhun Nyimas. Ya rupina mah tos dikersakeun we panginten Ki. Abdi memang ngahajat dongkap ka dieu teh. Teu maksud bade pangan Ki Ardita jalan aya sababaraha rupihal anu kedah diteruskeun tumali sareng kaayaan pun anak sikeling Ki. Ki Ardita kerung pasemona jadi ngemu anu kakaget waktu Saraswati nyebutkeun ngaran sikeling teh. Janten maksud Nyimas teh naroskeun perkawis tuang putra deui. Urang dilebet we atuh paguna manana Nyimas. Bet asan teu parubuh di dieu mah. Mangga urang ngabujang kalebat we nama Nyimas. Saraswati henteu nolak kana pangajakna Ki Ardita. Sageusna aya di jero imah harita ambu ulis nagrakeun rasa panuhna oge ka Saraswati anu geus nulungan salakina. Saterusna harita ngariung tiluan. Ku Saraswati dijelaskeun tadi geus ngagali kuburan sikeling pikeun ngabuktikeun bener jeung henteu sikeling aya di jero kuburan. Teteh lah anu aya di jero kuburan teh ngasaukur gebog. Dumasar kana kakayaan Saraswati jadi penasaran. Anu mata hayang nanyakeun ka Ki Ardita ngeunaan kaayaan anu sabenerna. Ngan waktu di jero imah aya nu keur paloba-loba carita Saraswati henteu waka asup ka jero imah. Tapi ngintip jeung ngadedengekeun di luar. Puguh we Ki Ardita jeung Amu Usi. Pada kaget ngadenge carita anti Saraswati anu saperti kitu teh. Duana silih reret bangun anu ngamuka era. Saraswati harita mungkas pedaran caritaanana. Tajanten kitu Ki Ardita Amu. Abdi memang penasaran hoyong ngayakinkeun bener henteuna pun anak sikeling anu dikubur. Cumali jeung eta kaayaan ayeuna abdi bae tumaros ka Ki Ardita mugi tiasa masihan keterangan anu jujur Ki. Jawaban anu sajujurna. Kunaon beut ngabohong sareng ngalakukeun pangreka seolah-olah sikeling pun anak teh tos teu aya di kieuna. Cobi ayeuna jelaskeun ku Ki Ardita Ki. Ki Ardita anu ngarasa kahutanan budi ku Saraswati anu geus nulungan dirina anu mehbe tadi ditanda ku Ambarkuk si Manda mau. Akhirna mah terus balaka ngeunaan kajadian anu sabenerna. Maranehna duaan ngasukeun ngalaksanakeun parentahna Kibiut Ireng. Maksud tujuan Kibiut Ireng mah ku cara kitu mangkasir Rawing bakal goncang jiwana.
anu saterusna bakal nyumponan kana janjina eureun makalangan mundur tilunya kajawaraan ku cara kitu mangka kibiut irang bakal leuwih laluasa dina ngawujudkeun cita-citana pikeun ngawasa dunya kajawaraan. Jantan kitu kajantenan anu salesna mah Dimas pamugi saira kersa ngahapunten sumuhun da saira Dimas oge tangtos mampu kula bade tiasa bahaku kumaha Dimas kana parentahna kibiut ireng upami dugikeun ka ngabangkang kana parentahna pikeun kibiut ireng mah tos moal asa-asa deui upami ngabinasakeun kula sakulawarga wayana kajantenan tadi rupina kula ge tangtos bakal narima akibatna anu bakal dilakukeun ku pihakna kibiut ireng tapi bade kumaha deui margi tos kieu kedahna panginten Dimas ambu usi milu nyambungan kana carita nu jadi salakina mugi kaulinganku saira Dimas sumuhun da salami ieu pun lanceuk kitu deui ambu ari hate mah mungguh barontak Dimas margi naon anu dilakukeun teh mangrupi tindakan goro atanapi ngabohong kitu Dimas wayana kitu mugi saira Dimas kersa ngahapunten tiasa ngamakhum kumaha kayaan pun lanceuk sareng ambu upami dugikeun ka ngabangkang kana parentahna kibiut ireng kitu Dimas Saraswati ngahulang bari ngageran presiden jel hatena teh lamun kitu mah kibiut urang oge masih kene aya karempan mun nepikeun ka kudu adu hareup pancing Kang Rawi kabuktian ku ngalakukeun pangreka pikeun merdaya sakan Kang Rawi goncang jiwana mun kitu mah isukan geus teu bisa miceun di waktu kudu sagancang nepungan Kang Rawi dibejaan ngeunaan kaayaan mudah-mudahan bakal menang laratan ngeunaan kumaha nasib dasata di mana cicing sekali Saraswati ngabagikeun panetepna ka Ki Ardita jeung Abu Usi anu harita tarungkul lantaran ngarasa era jeung rumasa kana kasalahanana Saraswati naik napas panjang terus nyarita abdi tiasa ngartos kana nurupi anu dijelaskeun ku saira duaan Ki Ardita sareng ambuh teh kedah salempang abdi moal bae ngalakukeun tindakan naon-naon ka saira duaan naon anu dilakukeun ku Ki Ardita sareng ambuh teh aya sanes lantaran ku kapaksa nya hikmah lama ku ayeuna ieu kajantenan abdi bakal tiasa masihan ngajelaskeun ka pun lanceuk anu tiasa bae tos kapangaluhan ku pangreka perdaya kibiut ireng kagungan anggapan pun anak sikeling tos henteu aya di kieuna kitu tah Ki Ardita deuh ulah ngaturkeun nuhun sakalilik kana kajembaran manah saira Dimas kersa ngapunten kana narupi kasalahan anu tos dilakukeun tumali sarengkayaan tuang putra sikeling sakumaha anu tadi parantos dijelaskeun Dimas janten saira Dimas teh bade kedah sepangan ka tuang raka abdi memang kedah sainggalna masihan watos ka lanceuk Kang Rawi margi abdi memang henteu miharep upami dugikeun ka lanceuk eureun makalangan undur tilunya kajawaraan dumasar kana anggapan pun anak sekeliling tos sae dikieuna abdi gaduh kayakinan upami tos dijelaskeun mah naon anu jadi tujuan kibiut ireng teh moal jadi kanyataan ki tumali sareng kaayaan anu tambi wengi abdi bade sakantenan ngeuringan rampe di dieu ki sumuhun mangga Dimas bingah we anu aya saira Dimas keur sakulam di dieu mah pamugi atuh saira Dimas geus sinengal tiasa pendak sareng tuang raka jalma seperti kibiut ireng memang kedah aya anu mampu ngimbangan kana tindak laku kajahatanana Dimas
margi tos kabayang kudu dikulage mun ki buyut ireng dugikeun kalaksana ngawujudkeun cita-citana nyatana ngawasa dunya kajawaraan bakal langkung kanceuh Nyimas tina laku kajahatan teh kitu amunya laras kitu Nyimas Syamohon sanes ambu sareng pun lanceuk bungku anu gaduh harapan anu sami teh buat anu sanesna oge bakal sami Nyimas pihak Nabi biut ireng teh mangrupi ancaman nyata anu bakal ngaruksa kana kahirupan jalma loba manawi amu ge gering gede pangdoa we mugi saira Nyimas ye ngarti asa perak sareng tuang raka gitu Nyimas nuhun kana pidoana ti Ki Ardita sareng ambu naon anu disaurkeun ku saira duaan memang leres Abdi sanes agul ku paling butut Ki ambu namun memang dumasar karena kenyataan iwal tipun lancik sirawing rupi nama anu mampu ngimbangan karena kekuatan ilmu Ki Butira abdi tos dulu gitu berteras manuk ayeuna we Saraswati lantaran geus garasa tundu dah pugudina rumampahna meh henteu kawan tu tadi tarung jeung ambarekuk simana mau harita ye terus waleh rek terus ngadon sare ku ambu usi harita dipernahkeun di kamar anu kabeneran kosong. Dina poe isukna Saraswati wanci isuk-isuk keneh dikeukehan ku pribumi kudu sarapan heula. Beres sarapan harita Saraswati terus pamitan pikeun neruskeun lampah rek ka sumur lagu panampi pikeun nepungan Cirawing anu jadi salakina. Bareng jeung majunawan waktu wanci kaberangnakeun di Banjar Wulung Ki Buyut Ireng anu diuk dina kursi matuhna. Dia hareupeunana diuk sila mangkali jeung cengkai anu emo. Ki Buyut Ireng keur meupuskeun ka ambekna. Ngarasahan jelu sabab mangkali jeung ambarku geus gagal ngalaksanakeun parentah ti manehna. Sedengkeun ambarkuk mah harita keur diubaran ku Ki Donggala anu mata henteu milu madap ka Ki Buyut Ireng. Masih kene untung bisa tapi ka Banjar Wulung ge. Da puguh tatuna ambarkuk teh henteu saat-saat getihna. Si lain jeung si barkuk bener-bener geus teu bisa dipercaya. Koprok belaguk torol. Cangkat kehek si lain kali. Jadi waktu si berku ke tarung ayunan si Saraswati teh si lain mah ngan saukur neulekeun we neulekeun ngabandungannya. Da mau kumaha lagi atuh Pengawasan Agung. Menjadikan mau ngabantuan oge da ilmu silatnya Saraswati memang luar dugaan. Menjadikan terbukti ambarku ge merandapan buntung lengenya sama pigelannya. Ya dalam hal ini dari sadaya-daya we Pengawasan Agung rumaos menjadikan gagah melaksanakan tugas di Salira Pengawasan Agung, menjadikan ampun paralun anu kasuhun Pengawasan Agung. Ya
Kubu eueuh di kabagug si lain mah koplok. Antem we meh ka dihampura. Satiap diberi tugas ku aing acan aing bisa berhasil sia teh. Si Saraswati kudu gancang diteangan mun kaya kieu euy. Si Ardita ge geus moal diberi ampun kudu gancang di pudaran. Ulah ajar teman kuluk teh. Coba kumaha ceuk bae sengkai. Ceuk engkai geus pok ngomong tapi kapieulaan ku Manggali anu nyaita deui. Memang leres Pangasanu Agung eta disalikeun ku Pangasanu Agung teh menjadikan aing si lain anu ngomong goblok. Dewek nanya teh ka sengkai. Ya, si lain segala hayang diganggu ku aing. Jempe sia, montong kagak batot sia. Coba kumaha ceuk pamikiran maneh sengkai. Paling pulang-pulang tuh bogus juga balutan kulideung sia goblok. Dewek keur kasar jeung abah ya. Aduh. Dawuh timalan Pangasanu Agung. Jisim abdi tiasa ngaraoskeun kumaha nyaluran sira pangaresa. Ku ayana Manggali sareng Ambarkuk anu gagal dina ngalaksanakeun tugasna. Ayeuna me Pangasanu Agung nyaurikeun Saraswati kedah enggal disusul. Pon kitu deui Ki Ardita kedah enggal ditindak. Ari nemutkeun abdi mah memang kedah saenana Pangasanu Agung. Ulah dilami-lami deui. Kumaha saupami limbong si singa terbang anu dipasihan pancen pikeun nyusul sareng nyakrak Saraswati. Atuh anu ngalakukeun tindakan Ardita balik ngomong teh. Oh, tindakan ka Ki Ardita Sayyidah Pangasanu Agung tiasa miwarang ronggo wasi we. Kitu nemutkeun jisim abdi mah Pangasanu Agung. Benar kacai kamai teh sengkai. Dewek satuju kana eta usul. Hasok gancang ku si lain, sila datang ka dieu si Limbong jeung si Ronggo Gali jeung si Ronggo Gali. Lain kala kahulang-hulang teu puguh sia teh. Iya siap Pangasanu Agung menjadikan menggeruan Bang Limbong dan Mas Ronggo maksa Pangasanu teh kitunya. Boleh deh. Gali juga mendukung dengan apa yang diusulkan sama Cengka gitu. Ahai, montong ahai-ahayan koplok dan terlucu sia teh. Belahung, koplok. Asok gancang matok sia. Gerewan si Limbong jeung si Ronggo sina madep ka dewek. Burukeun ya. Oke deh. Burukeun sia. Lain kala kagagaru kana palangkakan set goblok. Iya siap. Sekarang juga akan membejaan Limbong dan Ronggo Wasi Pangasanu Agung. Geus kitu mah Manggali gancang harita ini. Teu Manggali geus datang deui bareng jeung Limbong si singa terbang katut Ronggo Wasi. Sanggeusna ngarangkuhkeun awak bari nyembah dihareupeun ki Biut Ireng tanda hormat. Harita tiluanana dariuk sila dihandap. Si lain duaan ku dewek ngahaja di geruan euy. Sabab aya anu ku dilaksanakeun ku si lain duaan, Limbong Ronggo dengkeun sia. Dewek bener-bener teu amak jeung hanyaru anu dikieuna. Sabab si Berkuk jeung si Galih teu paguk ngalaksanakeun paintah si dewek. Kala kabuntung kokon katuhuna si Berkuk disabat ku badogla si Saraswati. Hasok jelaskeun ayeuna ku si lain deui. Kasih Limbong jeung si Ronggo ngeunaan kajadian anu kanggapan ku si lain jeung si Berkuk. Hasok gancang bacot lain kala ka morohok bengong sia teh belengong. Iya. Jangan sampai dibawa Pangasanu Agung sia babeh paling jangan. Ya. Mangga Pangasanu Agung janganlah sering memuncul sama Gali Surali, orangnya yatim piatu gitu ya. Menjadikan soak dan kesima gitu Pangasanu Agung. Jadi begini Bang Limbong, Mas Ronggo, ada kejadian anu memang di luar dugaan. Ketika Manggali dan Ambarkuk menjorak datang ke padukuhannya Ki Ardita untuk meminta upeti yang sudah telat tidak menyetorkan upetinya. Menjadikan antara kaloba alasan meminta waktu menudui. Dengan demikian maka di antara yang datang
dengan yang kedatangan menjadikan kepala-kepala bacot begitu. Kemudian Ki Ardita kalaka ngomong begini gitu. Wah, menges. Montong diomongkeun anu kitu patut mah gitu. Jadi gimana nih, jadi saya kurang konsentrasi. Aduh si koplok lu balik nerangkeunana, si lain benar-benar beakeun sorangan belagu sekali. Si ganu ngahaja hayang di papa gua aing sate. Iya, jadi saya kurang konsentrasi gitu, jangan sampai dikelong sama Bang Agung. Oh, lu bakal si balik nerangkeunana sate. Langsung caitakeun anu penting bungkus sate koplok. Si lain mah geus eueuh pisan araheunana jadi makruk teh teh. Mongtong terus ka 10 ka Balakaram teh. Sok jelaskeun anu singkat sate banguk. Sata ya. Limbong si singa terbang ngaret ka Manggali baitu nyarita. Baca-baca gula di Manggali. Jangan terus melantur, Bah. Nudungin segala macam. Ku ambil cerita singkatnya saja, Bah. Masa ngomong olehnya kau ceritakan pula. Jangan bikin kisah hati panggil saya yang agung, Mbak. Ronggo wasige sarua hal kami nyambungan karena saya tanah limbong. Yo, sampean ora usah ngomong sing ora penting sih makali. Aja terus ceritamu ngomong babakan cendak. Artinya engkau terus ngadongeng segala. Tak omong ke singkat baik. Ayo ngomong ganti bener loh. Jadi begini, menjadikan singkat tawe gimana? Dikarenakan Ki Ardita belum ada ngasih peti, padahal sudah lewat waktunya begini. Maka ketika ditagih sama si Manggali dan kamarku malah menjadikan terus nangtang keributan gitu. Ki Ardita meminta kebijaksanaan supaya dipundurkan lagi begini. Tentu saja kita tidak bisa menyumpahkan kehayangnya. Sehingga terjadilah pertarungan Amrekuk melawan Ki Ardita begini. Kumanggali terus dicaritakeun tindakan anu dilakukan ku Amrekuk anu satadina rek mere hukuman ka Ki Ardita teh dihalangan ku Saraswati. Pungkasan tina talung Amrekuk anu kasoran Elejajaten malah leungeun katuhuna buntung semepi gelangna kabeunangan ku sabetan bedogna Saraswati. Geus ngarasa cukup kateranganana Manggali terus mungkas caritanana. Begini Bang Limbong juga Mas Ronggo yang menjadikan sabab-musabab gagalnya pemaksudan. Yaitu tugas dari Pengacara Agung yang memang gagal. Dengan adanya peristiwa itu maka Bang Limbong sama Mas Ronggo harus datang menyinghaleup ke sini gitu. Ahai. Ki Buyut Ireng ngabagikeun paneutupna ka Limbong sehingga terbang jeung Karongga Wesi saterusna nyarita. Jadi maksud